sakumaha besi persani we kesedot tah doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyahana nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah tuh abdi mapan ka ditu henteu kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana kumaha teh cak Kangjeng Nabi masyaallah fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah eta ganjaran hiji ge pohara jatuh sabilillah mah syahid atuh komo ye 100 tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok